jam 8 deui ieu mah ditinggalkeun. Aduh. Aduh, ini kudu buru-buru aduh, aing tinggalkeun pokoknya kudu beunang ya nama euy. Geus loba korban di urang teh. Langar tuh da euy sahayam disesakeun tungirna hungkul mah. Kacida pokoknya mah. Kudu beunang pokoknya mah yang musang goblok. Iya bural. Gaskeun. Ayo Bang. Baik barudak di sini ajannya. Aku udah janjian jam 8. Oh, heeh nya. Kenapa ini? Ngaringalkeun euy. Wey, wey. Weh, kamana wae? Nona mana lalabuhan? Ah sia, culas sia kayak ningalkeun sia. Man. Beungeut bu pegat segala. Mana nanaonan di dinya? Lupa ke di rumah eta. Tinggal di dieu. Tega sia mah ka babaturan teh ningalkeun. Naon tadi orang nyamper kayak mah mana aweuh. Dah emang tadi mana nyamper ka si Ino. Ah, sia mah sabay. Kudu jujur wae aing hirup jeung sia mah. Cek mama ge abay mah teu kenging ngawadul pamali. Edan sia mah sabay. Lolosna mah aya 2. Ari sia ngaromongkeun naon menikah nu hareueuh. Eta bieu si udah nitah ngabong wae ka abay. Lain ge si gede radut atuh teu ngawadul mah. Hayu orang gaskeun ngalah eta teh yuk. Ayo gaskeun. Nya ceuing oge geus ari niat. Hah. Jailan suku aing. Aya naon ah? Abay sia teh cicing bebal ngabereuwih wae bibir teh. Oh ngebreuwih he bibir teh ku andi wawalan bekok colok geura ke. Naon bokok colok teh? Sia perlu bukti. Nah butai. Namanya juga bekok colok mah. Aslina bokok colok teh bau geuning. Hayu atuh berburu teh lain loba heureuy wae moal beunang da. Ayo tuh. Tinggal di awi. Buset. Ngirawas aing sia ka mana wae kene karek noloh. Urang teh tadi geus di dieu. Ka mana wae maneh? Kunaon eta maneh kot panik kitu? Naon itu teh? No, aslina ieu mah. Aslina naon maneh? Heeh, aslina naon? Bieu aya Musa kot badag teh. Asli. Di mana? Siapkeun senjata, siapkeun burukeun. Siap. Buru. Lin, mana ke belah ditu jeung urang, produk sana belah dieu, ayo bro.
Lid tadi bare belah mana ningali musangna? Nah, orang kecicing di dieu tadi teh. Itu kurumuyan di ditu. Aslina orang mah lain omong kosong lain. Mana Sumpah. teman-teman? Ayo. Yang di mana sih ningali nu kurubutan teh? Teu nyadar anjing geus leupi kalebak ieu deui, Bah. Haban ku kurubutan di tadi teh, Mang. Mang. Aduh, nya euy. Asa teh karasa. Kita lebak deui. Nyeta curangnya. Mana tuh? Ari si Ura jeung si Abah ka mana, Lid? Nyao. Ditelak monyet meureun. Ulah ka mana wae Aisyah ngomong teh di leuweung, Bah. Di mana Jang tadi teh? Tuh, di ditu tuh, di nu dapuran awi. Gaskeun, Ayo. Jang. Ayo orang teang lah. Nganas aing ayam aing pati kaludas gara-gara musang eta teh. Komo nu aing mah hayam kalek malegar digobog jeung sayangna ruji. Ah, siapa nyarita teh. Ya diuk ditu ah. Cing aing rek nanya, lamun beunang dek di kumaha eta? Cekek. Jungjungkeun, bebet ku aing. Anjing, sanga. Anjir, Jang, eta sora naon, Jang? Alah, pelinggih kuntul. Manya sora kuntul kitu. Nah kumaha ari sora kuntul gitu? Tah, kieu sora kuntul mah ye. Ngakak anjing. Asa beuki deukeut euy sorana. Heueuh, Jang sia. Orang siap-siap ang tewak ayo. Teh manehla di dieu. Diuk. Lain posisina mana didinya tah suku dina eta nawi. Oke, ya. Jangan orang tewaknya. Eta teh. Montong sok main tewak arina naon teh kumaha lamun ditewak teh singa. Ah, capruk siapa ngomong teh. Mang, geung aslina aing lin heureuy, Mang. Ngajedok goblok sarua aing ge keung. Kemana? Mang. Itu ngetan, Mang. Tong ganeng. Eta teh musang geus sia nu diteangan ku aing teh eta. Balik, Mang. Heeh. Anjir, kok cenah begitu, Mang euy. Tong ganeng, bebacaan we cing lebeut ayeuna mah. Mang, kumaha bacaan? Ieu bacaana. Allahumma barik lana fi marojaktana wa qina adabannar. Naon eta mah doa nyatu? Naon da sarua, nu penting mah bebacaan. Sok kumaha kolot teh urang mah. Tuh, tingali ku maneh. Mana? Tuh. Mana bro? Bari, Mang. Kenapa? Anjir, edan tere rumpatna anjir. Edan anjir. Itu Jang, itu naon? Woi. Jang. Mang. Sianya Beunang. anu sok maling hayam teh hanas aing nempukeun ka musang. Aslina naon oge patut. Keneh geuninganan. Mang, kubuk, Mang. Sok, buru. Salian awe. Sok, buru. Sok sia keplok. Beunang ku aing ayeuna mah. Tah ieu musang caduk teh ye. Beunang kenapa ku aing. Beunang.